sia aing jelema teh sebenarnya sia bukan usia aing Cidianta goblok sia naonan gitu tapi pikiran kana urusan aing pikiran kana urusan si aing pake pikiran pake rasio Bajago itu naon maksud tapi pilon kana urusan aing. Naon tadi di mariungan ribut yang Gusti Karna. Kuring hayang adanya. Naon nu diobrolkeun ku pembayana kulongna teh. Si Karna ngahalangan kana maksudnya aing. Maksudna ngahalangan naon? Heuh, atuh mata aing mah oge. Kodewe kadene naon karena kayaan penyakit di astina nu kena kumul di dimensi rupa-rupa kejadian di negara Astina bisa dihalami-hali tapi kudu ditumaran ku Teu Semar pakai rasio siapa pejabat dalam pinter aing kitu kumaha kitu pakai prosetik batu naon cek pemikiran kuring jelema nu bodoh tingkat pangagum kabeh musyrikeun pikeun keperluan negara jeung rakyat lain kudu ditumaran ku pucuk jelema miskin make rasio tuh rok sia teh budak-budak aku kan leutik nyaho aing adi raja nyaho aing pejabat Allah rakyat ayeuna mah geus nyahoan aing kesieun pada sia pangagum adi raja erek ayeuna ngajajari di kana leutik aing mah jelema teh gablek ayo uluk eta uyuhan aya pamajikanana ya kodompang deh bibir gede elek bau iya deh kusia tau maksa kenting mana ya lamun silaing hayang pasea jengaran Citra Yuda saltik gedena kudu loba pangabisa silat karate judo tinju benyang lain seuri teh naon maksudna seuri teh aya teh ya ulah ngareceh teh ulah ngapernah teh aya teh teh geus kulik geus nyaho ayeuna mah lain sia bisa silat karate judo ada penaik hayang dibuktikan cing buktikan hayang nempo tukang silat hayang nyaho awak pentelu kitu bisa silat mun kana tuh teuing insya sia kita surat ya berharap hayang dikeprokan boleh ribut jelema gede ya boleh kita keprok dina olahraga mencari masa moal goblok mau dicolok ini mau aing abaturan kita surat kita dukungan saya orang Prancis di tahta orang Indonesia dukung ke prokuran rek naon anake tinggal itu selada kuring rek ributin minat tugas raya setan orang kara pesyana ada guna Adejo
silat pakai jeung aya Todinu boleh jararau becus nu kitu mah aing ge deuleu pisaeun nu kitu mah deuleu aing siap becus aing oge nyega goblok pipiluan kana urusan aing sia eueuh nanaonan sia mah eueuh kabina-bina teh mundur karena tuluykeun hampura euy trouble anu gelo heula sakedeung utang patit dibayar patih hutang urang dibayar sadaje naon di tengah non ribut jeung jelema aya naon ieu teh iya dina riungan aya pagedruk dina riungan aya pagedruk naon rombongan kidu jeung kaleng rombongan kidu jeung kaleng naon hari pagi teh kawas kucing jeung jalan itu terus kahayang dirinya mah kira-kira buangan aja setuju cari jalan keluarnya cari solusinya oh tidak soal naon bete jeung Citrai udah gelut nya gelo budak-budak teh tuh jeung gegaro deui bae nu ngurus ieu budak teh ai ditarung ti kukuring naon pasualadana jadi ngeletak kesalahan teh aya di hiji jelema kasalahan teh di hiji jelema dalangna teh provokatorna teh saha lain hahaha saha bedakeun kuring malaya teh saja ditakeunana engkau mah nya teh siapa we da aya zaman transparan memang aku kitu tawanan kuring mesieun sia naon saya tuntutan ku isarah we nya da jelema ngarti masuk apa karena isarah ku isyarah kumaha di baledog kaliwat di baledog kaliwat dalangna teh di ciduhan na mokot di ciduhan na mokot neuteuk teh curug dina punu neuteuk curug dina punu maksudna mah jadi eta kene geuning ada di tonti ku kuringna ya letak pake salah teh geuning teh jauh ya kira-kira sa ya aduh jeung ngamuk ka jelema teh anya nu kelang bulan tapi awak mau ngurus nenek Cina nitip